Mantap. Ah, ceng. Anu apa tuh si ieu keur di mana ayeuna? Urang ayeuna keur aya di warung cobek Talaga Rasa. Nu tepatna teh ini yang Sukarah ka Galunggung daerah Sukarah tuh. Nah, kunaon urang datang ka dieu sabab loba kebalan nyenyok anu ditah ngarekomendeun ka dieu. Rasana cenah. Geunah ya si cobek jeung sate Marangi nanti. Kan ari sieu mah tidak percaya anjing ari cari asaan langsung mah. Salah lamun urang ayeuna ka desa acan urang nge-review, acan urang ngabejan ka maneh urang dicoba ngatus ieu. Nah, marane ulah poho subscribe, komen, jeung like dina channel ieu. Follow oge Instagramna @nyenyo_ceng. Oke. Hayang abah kumarasana tonton terus videona. Tong poho videona ulah sampai ka di-skip, tonton terus di akhir sampai ke kamar. Oke, ceng. Aduh, ngopi heula. Tah, ceng, patokan marane lamun hayang ka dieu ye nya di arah tipe A we maneh, terminal tipe A. Terminal tipe A Tasikmalaya, maneh maju ka arah Galunggung, ngaranna daerah Kampung Talaga, Desa Sukamaju Kidul, Kecamatan Induhian, Kota Tasikmalaya. Atau maneh teangan dina Google Map aya warung cobe Talaga Rasa. Geus aya dina Google Map ieu. Bener ya guys terkenal. Pokoknya ingat patokanana maneh di terminal tipe A Kota Tasikmalaya maju ke arah Parhonkeun saacan kena aya belokan maneh ke arah Kecamatan Induhian. Tah didinya tujuan arah ka Sukaratu teh. Nah, ceng, orang pesen ya, orang cobaan ya. Bener-bener ngeunah teu di dieu cobek jeung sate Maranggina nya. Cing orang pesen. Bu, pesen cobek bawalna hiji, sate Maranggi saporsi, doan saporsi, kasih 2. Mana ge oseng-oseng? Genjer. Nah, ceng bieu kami teh pesen cobek bawal hiji saporsi, pesan nama nu badag, tapi teh nya aya tuh nu badag. Tuluy sate Maranggi jeung mendoan, oseng-osengna oseng genjer. Sakitu we heula. Bisi teu beak lebar. Amun kurang mah pesen deui. Oke? Heuh, ceng tah geus datang ieu da hareunana urang cobaan heueuh ngeunah jeung henteu nanya. Sangwan, omat ulah pokok, ceng. Oh ieu teh. Genjer. 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 Ya mendoan. Ya bawal. Aya sate. Nah, sate Maranggina, ceng. Lah. Ini bu. Mau dagingna? Bu. Nah, bener. Asli ceng, dagingna hipu teu liat teu. Oh. Bawara. Biasa teu ladanya nih. Tak lu anjing cengekna. Oh, cengna digegel ya mah ceng. Nggak. Sambal. Ceng. Gajihna. Manyos. Genjer mah ceng, alah. Mendoan agen. Jadi mah mendoan teh crispy heuh. Garing-garing ceng. Ketikan anjing. Hah? Ketikan. Salamun ieu cobekna cobek bawal ceng. Alah, sambal tarasina jul. Nah, tipu. Loba teh enggak ada. Badak teh. Oh. Anjing, cai na teas. Tuh. Dah, neng, teksturna bisa dipercaya tanya ke si tipunya. Mana? Tekstur ieu daging sapi, daging sate, daging lauk. Lamun ieu sate Maranggina asli dagingna hipu teu liat. Kayak ngabobodo ya manya. Ya moal napola kana untung mah lah. Ya, tempo ya. Ini. Kayaknya nasi nggak nasi. Genjerna. Alah. Itu ieu nya, teu pahang. Aya nu pahang, cing. Aya? Aya genjer mah gak bah. Oh, itu pahang mah. Nya. Ya. Pas. Ya adanya. Padana. Sambal sih. Oh, sambal tarasi ceng aduh. Sambal tarason ya. Heuy, karena cobekeun anjir. Mantap. Dodak. Heuy, cari denger banget, ceng. Cari-cari amis. Heeh. Tah, ceng, yang marane anu nyandung, anu goblok ke majikan ora, cocok dah hari dewa nya. Nah, kunaon ceng? Nyumput.
nyumput bang. Nya nyumput, yang ngeunah Asli berarti iya informasi tegagal. juara. Hedang euy. Tempe lagi pakai tempe anu rada beureum ge nya. Tempe Jawa mun cek urang mah naon teh mendoan Jawa teh nih. Kieu tempe Jawa teh, Ceng. Kan di urang baroda. Genjer urang mah ingeunah euy. Teu paham. Tapi, Ceng, Euy, harga di dieu ngablodak moalnya. Teuing nya. aya sate Marangi mah di mana gede marahang. Oh. Teuing cobekna. Kewes dulu klasikan kemarin sabar-sabarnya di akhir. Orang tanyakeun kan pas pembayaran. Bagian kieu nu mayar cek. Asli Ceng ngablodak sambalna nepi ka ngesang aing ge. Pame wae Ceng kasih asli. Ieu saacan jam makan geus aya nu kadari Ceng. Bener teu? Ya urang ayeuna jam 11 datang ka dia jam. Jam setengah 11. Geus aya nu dahar. Pemesanan teu lila ceng. Udah datang kana mobil di mana-mana. Oh, mendoana. Mendoana jadi gitu. Aslinya mun mawa ka dieu keluarga moal ngarakeun Moal. Bunga sana ceng. Jadi gigireun nanti sawah. pang-pang lama dahar eta ngeunah. Jalan pelayanan ramah, cepet. Mas yang kudinya kepake? Hau ceuy mah. Nah, ieu. Mau kana? Mawa ka. Kayak mawa keluarga ka dieu lah, mawa dulur. Nyeh nyoh, kan pokona mah. Beubeuh ya mah bener. Sangu keduaan ge anjing mentung ya. Muncul di dinya mah koret kana bahan. Bener. Bener. Ah, mantap. Alah, ceng tah. Nambah deui kejo. Alah. Sate mereng. Crispy. Lauk ceng lauk. Udah gitu kan. Haripu. Bener juara ngeunah. Kira-kira Ceng bakal ka di demo di dinya euy. Rek yang pamajikan jeung kolot. Gajak dah hari ini jeung eta. Nu ngora mah isuk deui. Top, pokoknya makot top. Caina meni panas, ceng tapi nikmat. Alah. Hauce pokoknya namanya. Tah baraya nyenyo, balagenya sahabat nyenyo kabeh anu rek dahar di dieu gaskeun anjing ulah dingkekeun. Ngeunah, kedeung deui puasa, ceng anjing mata sok sinikmat dalahar. Waing didoakeun sing baleunghar sing gede milik jeung rezekina. Keur ade darajatna anjing kesoleh kumaha. Sebeuh ceng aing es 2 piring. Lanjut ngabeakeun era dahar hayo we ditinggalikeun mah. Asli mah, asli Ceng. Berarti ya informasi teu gagal di balatnya nyotel. Tamatak marane anu boga informasi dahareun tempat dahareun anu ngeunah. Bejaan bisa dina komen ataupun dina IG. Insyaallah kami bakal datang nyobaan. Satena teh dagingna hipu, Ceng. Mendoana crispy, Ceng. Mendoana crispy. Iya ulang kakak pertama kali dia karek apa di Indihiyang Tasikmalaya aya tempat dahareun anu sederhana tapi ngeunah pokona mah wajib lamun marane keur aya di kota Tasik mau hayang dahareun anu nyuasana sederhana tapi ngeunah tadi ya bisa recommended pisan Ceng. Asli ceng, ngap aing pesen 2 porsi teh ieu mah jigana mahi 4 porsiun gitu. Ayo urang kan beteungna tuh udah beteung. Alah anjing. Ukuran es itu ini. Geus lah urang hoream ngomong sarada ngap hayang sare kudu di hoream ya teh. Pokona mah sakitu cengnya tanyakeun kasih itu tuh kasih tiis lah harga mah sabaraha-sabaraha geus hoream ngomong. Ngap juara. Hatur nuhun anu tos ngarekomenkeun nya nyoh. Ayo kanggo tuang di dieu. Tah Ceng dia geus bebayar heuh. Hargana teh cobek bawal teh saporsina teh 30.000 Ceng. Lamun sate Marangi hargana teh gocap 50.000. Mendoan saporsina 15.000. Sangu keduaaneun teh ieu nu loba tadi sametung teh ngan 10.000 Ceng murah.
kenjer saporsi 12.000, kopi wet 2.000 ceng. Nya sakieu mah standar lah nya. Soalna ieu lamun maneh mahi keur tiluan keur opatan 120.000 dibagi opat murah 20.000 saurang. Sakitu heula episode ayeuna di Warung Cobek Talaga Rasa. Panggih deui nya ceng di episode selanjutnya. Bye bye.